Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bas, antapkan bohongan teu masantren. Deuh tuh pondok pesantren mah. Wah, santri da geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik, nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwalieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wang masih keneh kerek. Udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus usah saha cek nyana serpi amat ieu teh jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat. Santri tenang, teu nyahoeun urusan politik, nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi, teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang, teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ye keur endek mulai ngasukeun kitu asas tunggal. Tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu. Teu nyahoeun sapodo urusan kos kitu ieu. Penting mah aing ngaji, salat, aya nu paeh nyalateun shalawat beres. Santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh. Isuk-isuk di jandela kieu bereta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji. Datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik. Sia lain diustadkeun. Tungtung nama deuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun. 3 tahun tad ira balik. Haju diperbasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah masa depanna jakna surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan si Asep daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon biasa terdaikit padahal masantri masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi dipimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar maneangan sorangan, lain kita kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok menang 5 tahun 6 tahun siap kadelena lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu
tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan baik kuring ngayakeun muludan Asep tita balik kurang yang jadi protokol yuk protokol nu dalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep tita balik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap siapa tuh jadi protokol atuh bohong mulainya jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirrabbilalamin pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman wih hebat atuh si Asep atuh di pondok naganya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori itu datang Sep Kori jangan batalkan siapa siap Sep geus bingung aing protokolnya Kori tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing langsung nyana hei bisa-bisanya na woi cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya kamari mah ku aing SMS teh ditarima ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus nu boga anak parawan geus kadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer aku batu Asep bae ceramah siap nyana napas lagi elok mundur santri alah aing nyaritakeun sakadang pecang aing lah yang monyet geus bisa aing lah muludan geus nyana de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Cep ulan si aya di mah aya tuh mang anu paeh aju paeh sih bebejak aing pangmandiankeun Cep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap kira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing paeh bajannya geus paeh bajan teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus babar tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang ih aing aing mah ulah sok hesek-hesek lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah pan santri mah peuting masakna cak babaturan ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeung gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tah ulah ngomong ayo hija sia bisaan emang geurilah ieu sia teh meuli ayo bae
goreng beres golotrokeun. Nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo si boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya na hahaha bae seserian menang sapae dua pae kotok aing gamar legit siapa barunya iya tanu di dahar ku sia teh tuh goblok sia goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing teu kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disana ka mana balik geus balik nek na teu sagedeung bang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan di baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik ku jana menang saminggu datang di ini mah baju aing bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilaheun yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ke waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya na blow on masyaallah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entek teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kurang gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na walad holi ieu mah kena buleut dodna walad tuh takos gitu wadak disalapkan yes kubatur di ortodok kajin diburuk kajin dibuduk emang asli buduk masalah tapi deuleuh hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam sejasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang sholat maghrib barita maghrib jelema garendut ya cariji di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam teu kebal bener imamna sakabah teh jeta murid aing imam ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam nanti urusan jadi dia terus ngobrol di hari pun masjid siapa bisa jadi ngimaman di dia ke kiai itu jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitin kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun ngaju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk di dieu luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan
di dia nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priok sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararita kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mati lo kayak yang dibayar ailetik macam naon inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona malamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mas santrenkeun anak bae jang mawanyana ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu liilai kalimat Allah liilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuring ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu henteu jadi antep bae deh ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya teh di mamana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai ngitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acenah balik bae los acenah pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda oh pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana aju leuleus di hatena leuleus sakalina teu leuleus balik jadi beda salap mah